mitra nuju ngabandungan dongeng nujuduna gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka 114. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Pon kitu deui para mitra, tiasa ngahibur mitra sadayanya Mang Jaya official ngahibur mitra sadaya sami-sami mika cinta kana dongeng. Ayuran Sunda men. Dasar dua heulana dongeng para mitra dimimiti sakadang kuya jeung sakadang monyet para mitra. Mimiti sakadang maung sareng sakadang pucang para mitra. Ada ku kolot-kolot di dongengan itu. Dina kumaha cenah ieu keun ge geus gereng geus kolot ge mengarti cenah kana dongeng ieu. Teu dibuka para mitra eta sakadang maung sareng sakadang pucang para mitra. Teu dibuka para mitra sadaya. Aduh, naon sababna sakadang maung balikna ngalenghoy para mitra ditanya ku anakna, "Mama, si pucang teh?" Si pucang. "Mama Ucang kedengaran." Para mitra si pucang jeung Mama Ucang jadi gitu. Aduh, maka para mitra dengartos ilami kartos. Gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 114. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya para mitra masih kene bade neraskeun hanca dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina hiji riwayat anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Mangga urang teraskeun dongengna para wargi. Ayeuna teh nincak bagian ka 114. Nu kacarioskeun para wargi sadaya di negeri Onom tea atanapi di Pulau Majeti. Harita Mang Lendra keur aya di Kaputren atuh kadatangan ku Patih Wirabangsa. Adipati Rangga Surajaya katut Anggawira. Anu memang harita teh dibarengan ku mangepuluh-puluh cenah ieu para ngapasukan para mitra sadaya. Para pasukan anu memang ciga ngabring rek perang gitu diantawisna para wargi. Harita ge nimulkeun kaheran pikeun Nyimas Wulansari para wargi sadaya. Ngan Patih Wirabangsa harita teh tuluy nyarita deui. "Nyimas, salira ulah katipu ku titinggalian Nyimas. Pokona mah ulah katipu ku titinggalian. Eta lalaki nuku Nyimas nuju dipuja-puja, nuju dipuji-puji, nuju dianggap dewa teh sanes jakabantangin Nyimas. Namun kita bungkel kanana manusia, datangna nyati alam manusia pisan. Malah ngaranna ge manehna teh si Lendra Nyimas. Bejana di alam manusia pangkatna ukur bujang. Buburuh di jijijal manusia ukur boga pangkat wadana. Atuh teu ngimbang. Lain babad, lain pacing, lain campaka kuduna. Lain babad, lain tanding, lain kitu kuduna. Teu bisa ngimbang. Teu bisa mimbang atuh Nyimas. Manggawe emut. Atuh ge beda yeuh. Beda yeuh. Antara emas jeung loyang mah beda Nyimas. Ayo orang mah turunan raja, Nyimas teh santeuna putra Kangjeng Prabu Selang Kuning, teureuk Ratu Rembesing Kusuma Nyimas. Sedeng eta manusia nu ngaran si Lendra nu aya payuna Nyimas. Eta teh pangkatna ge badega. Ari badega teh pa Nyimas ge kuning aku anjeun sanes Nyimas. Kade Nyimas. Ulah kasamaran tinggal, ulah kabobodo tenyo Nyimas. Cek Patih Wirabangsa ngesek-ngesekeun barinya campah jeung ngagogoreng Mang Lendra.
Nu dihina bebeakan harita keneh mudigdig nafsu. Kaamek na Manglendra ngagulung jeung kaamek na jaka bantangin. Harita keneh para mitra Manglendra nangtung jeung nulak cangkeng. Ih, naon cirina? Yen kaula lain jaka bantangin teh cing. Sok naon cirina, naon tanda-tandana? Jelaskeun ku ani kae pati. Nyebutkeun kaula lain jaka bantangin teh. Sok atuh, rek dites, rek dipentes. Sok geura pentes kaula ye. Lamun bener kaula lain jaka bantangin. Ulah sok itu ngagogoreng batur bari ge. Wani-wani ngesek-ngesekeun batur ngagogoreng batur. Teu bisa naon-naon mah jadog we deuleu pati. Yo kaula ye jaka bantangin deuleu. Cek Manglendra nangtung bari nulak cangkeng. Lawan we Kakang, lawan. Lawan we lah. Pokona mah ye kasalira mah teu kenging anu camplak sarupa kitu Kakang. Ya mah atuh anu wani-wani camplak kitu. Mangga we lawan Kakang. Lawan. Cek Nyimas Bulan Saringang sona. Samalah putra-putri sejen para putri sejen ge samiuk ngabalad. Jeung bumela ka Manglendra sabab asa dipangna nyeri hatekeun. Dicacampah kitu cenah para mitra sadaya. Manglendra asa gede hate. Dibantuana ku Nyimas Wulansari bari para putri kabeh bilu kamaranehanana. Asa gede hate pikeun Manglendra mah. Numatak harita Manglendra nyarita deui. Harita atuh Manglendra ejegeler. Nafsu kabina-bina kulantaran asa dihina beakarep. Upati wirabangsa jeung atuh para onggawa anu aya hareupeunana. Manglendra nyarita deui. Sok sebutkeun ciri-cirina atuh. Lamun kaula lain jaka bantangin. Ya, jeung sok sebutkeun ye. Mun diri kaula ieu katalana si Lendra, tukang buburuh di kawadanaan. Sok sebutkeun ciri-cirina. Cik Manglendra hohoak. Ngan bae hohoakna lain kahayang manehanana. Sabab nu hohoak teh estu Raden Jaka Bantangin. Surajaya rada tungkul waktu Lendra mureleng ka manehanana. Meureun Surajaya geus rumasa. Yen Manglendra nuding dirina nu nguar-nguar ieu Rusia. Nu ngucah ngaceh ieu Rusia. Anu ngabuka ieu Rusia. Dan nu sejen mak weuh nyaho lamun neuseg teh ieu dijieun Rusia. Kitu diantarana Iwati Surajaya nu kungsi babarengan bareng ka nagara manusa teh. Manglendra nyarita deui. Ya, lamun pangabisa kaula aya sahandapun jalma nu aya area di dieu, kaula bakal boboleh jeung bakal ngaku yen bener kaula ngaran Lendra. Tapi ulah sambat kani aya deuleu. Saupama sakabeh nu ayeuna ngacaukeun, saurang eta anu metu meruhkeun kaula. Nah, rasakeun ulah sambat kani aya. Rasakeun deuleu. Marukan teh kumaha kitu? Cek Jaka Bantangin alias Manglendra nulak cangkeng bari ejegeler. Ieu mah eces panantangna ti Jaka Bantangin kanu araya di dinya. Kaasup ka Patih Wirabangsa jeung ka Adipati Rangga. Nyata ditangtang sarupa kitu mah boh Patih Wirabangsa, boh Adipati Rangga ngejat kaluar ti paseban. Maranehanana dituturkeun ku Surajaya jeung Anggawira. Pada nunggu di palatarana kaputren. Manglendra ngagajleng ngablesat nuturkeun bari ngasongkeun jurusna. Sok maju sia karep. Patih Wirabangsa, maju sia. Mun bener-bener sia wani. Wani-wani ngahina nya. Ngahina teh ngaranna deuleu bising teh nyaho. Ngahina andika ka kaula ye. Berarti Andika geus wani-wani ngahina nuduh nu lain-lain ka kaula. Sok geura buktikeun ayeuna. Ya, sok geura buktikeun. Andika teu waleh panarsaran hayang meruhkeun bapa kaula nya. Moal bisa deuleu. Paheula ge jeung bapa kaula teu metu Andika teh. Ya, sok ayeuna mah.
Pon kitu deui abad ti Rangga. Kaula ge apa aja deui. Andika sarua panasaran bising teh nyaho mah. Ya. Sabab salila ieu teu sanggup aya di saluhureun bapa kaula. Sia kabeh andika sanapeun kaula. Sanapeun bapa kaula. Sangkan teu panasaran duanana sakaligus. Sok sang hareupan jeung kaula ieu. Anakna si Walang Sege. Sok. Geura maju. Sakalian duanana kagok. Hiji-hiji mah asa jenghil kaula teh. Cik Mang Lendra. Nuturkeun kahayang ngajak kabantangin ngomongna. Nu ditangtang asa dioleg ku budak satepak. Atuh bari teu ngarasa era dua nanangan semrut ka hareup ngahurup Mang Lendra. Hiji ti kenca para mitra sadaya, hiji ti katuhu. Mun nu saurang ngaheumateun pereupna, nu saurang tatan-tatan nunggu giliran. Malah ku sabab panarajang masing-masing teu bisa meruhkeun. Hiji waktu duanana babarengan ngaheumatkeun pereup sewang-sewangan. Awak Mang Lendra rek dipeupeuh ti kenca jeung ti katuhu. Dina waktu anu bareng pisan para mitra sadaya. Eta ngadu jajaten begalan pati di palataran Kaputren. Tetela rengse lain sakedeung-sakedeung. Eta teh kusabab boh itu boh ieu tacan bisa silih elehkeun para wargi sadaya. Nu tarung teh nyaan hebat naker. Hebat naker di dieu mah katingali elmuna Raden Jaka Bantangin lain bantrak-bantrakeun. Padahal nu ngahurup teh cenah Patih Wirabangsa jeung nu ngaran Adipati Rangga. Lamun dihijikeun pangartina meureun wah luar biasa hebatna. Tapi naha atuh dina ngayonan Mang Lendra. Atuh para wargi sadaya nu dianggapna salah sahiji manusia tukang buburu. Nyaeta minangkana bade gana wadana dirancah teh teu geuning teu bisa metu. Lamun datang hembatan leungeun para mitra sadaya Adipati Rangga ti katuhu, ku Mang Lendra ditakis ku leungeun kenca. Kitu jeung kitu bae. Lamun Pati Wirabangsa ngagebug ti kenca, ku Mang Lendra ditakis ku leungeun katuhu. Eta para wargi elmuna lain bantrak-bantrakeun atuh. Lamun duanana pareng narajang babarengan awak Mang Lendra ngajaul ka luhur. Harita ge para wargi sadaya jujur alitan harita ge jiga nu keur salto sababaraha kali. Kituna bari malik narajang ku rupa-rupa tenggelan. Di antarana serangan suku jeung leungeun teh anu langsung nyerang kana mamarasna Pati Wirabangsa boh atuh can Adipati Rangga. Waduh, nu tarung duanana ge dua pihakanana. Boh Mang Lendra cenah para wargi, boh Pati Wirabangsa sareng Adipati Rangga. Dua pihakanana can aya nu bisa ngungkulan. Daya nu unggul teh nu kasoran duanana ge para wargi sadaya. Para wargi kaum dangu sakumaha nu kauninga ngadu jajaten begalan pati di palataran Kaputren teh eta tempat nepi kaledug para wargi. Kumargi memang atuh dua na pihakanana ge boh itu beh ieu pada cenah tanginas. Sok sanajan Pati Wirabangsa geus kolot, sok sanajan Adipati Rangga geus kolot, tapi elmuna ge lain bantrak-bantrak. Pon kitu keneh sanajan sorangan atuh harita Mang Lendra anu disebutkeun ngakuna Raden Jaka Bantangin teh geuning elmuna ge luar biasa hebatna. Dua pihakanana can aya nu eleh, can aya nu meunang, can aya nu unggul, can aya nu kasoran ngan nimulkeun ledug eta patempatan. Ningali kaayaan kitu salajengna Nyi Mas Wulansari langsung anjeunna ge cumarios. Parantos laliren sadayana liren. Aduh, ieu bitota mah teh moal aya tungtungna. Da dua pihakanana ge papada gedeg, papada jagjag. Parantos liren we liren ye. Liren ye. Patan sile kepuk jeung papada urang kunaon atuh tanaga dipiceun bari ngantep musuh anu saestuna. Langkung saya urang sabeungkeutan we ngahiji urang teh. Urang hijikeun tanaga pikeun nya eta ngahareupan musuh. Apan urang sarerea ge pada uninga sanes. Urang teh nuju ngahareupan musuh nya eta para siluman. Ta eta diantawisna sareng deui musuh urang, musuh ieu nagara nu nyieun karaman teh. Nyunyeun ieu euwah-euwah
Numawi langkung saya hijikeun ieu tanaga urang kedah sabeungkeutan, ulah paburencai, kedah sapertos eta we sapu geuninganan. Mun sapu nyere, sok sanaos sanyere upami dikumpulkeun, dihijikeun, teras dibeungkeut ku tali. Pan tiasa janten sapu, anu hartosna mah tiasa nyapukeun sing sakur anu kalalotor. Nganggo nyere hiji sesa apan? Numawi ayeuna mah parantos we. Parantos ayeuna parantos. Urang liren, lariren. Cek Nyimas Wulan Sari ngelingan, bari gegerewekan para mitra sadaya, kulantaran patempatan kaputren menisak itu ledugna dipake tarung tea. Atuh ari dielingan kitu mah boh Patih Wirabangsa, boh Adipati Rangga ngajleng mundur ka tukang. Mang Lendra mah ukur ngajega bari leungeun masih keneh taki-taki pasang kuda-kuda. Bisi aya siku si bulu-bulu, bisi aya mau ngamuk gajah mata, bisi aya galagah kancana kumanehna baris ditagenan. Rek nepi ka mana bae oge, kumanehanana baris ditagenan. Kitu cenah para mitra sadaya, atuh tekadna Mang Lendra anu memang dibantu ku Jaka Bantangin teh. Ayeuna nu cumarita teh bari haheho nyaeta Patih Wirabangsa. Aduh, bener Nyimas, bener pisan tah carita Nyimas teh. Aduh, wage capek ongkoh ieu. Jeung wa satuju ieu paceng kadan eureunkeun bae. Teu guna, teu perlu. Eueuh mangpaatna moal aya untungna, nu aya mah ngarugikeun pihak urang. Nyaeta nimulkeun paburencai di antara urang. Buah ieu teh salah sahiji nyaeta eueuh deui meureun atuh taktikna musuh urang. Sangkan urang di negara Pulau Majeti timbul pacengkadan. Alus Nyimas usul teh alus pisan. Wa satuju. Cek Patih Wirabangsa. Tetenjrag jiga nu ambek ngan teuing ambek kasaha. Nah, make kudu dieureunkeun. Pan urang teh can eleh ku si Lendra lain. Cek Adipati Rangga. Masih keneh panasaran para mitra sadaya. Cek saha can eleh. Anu jelas urang teh sakitu ngahurup manehna. Keukeuh urang teu bisa meruhkeun manehanana. Eta teh hartina naon, Ci? Eta hartina urang geus eleh. Duaan teu metu meruhkeun nusa urang, hartinanya urang teh eleh. Jeung nu leuwih pasti deui nu disanghareupan bieu teh ece si Bantangin. Kaula bisa ngarasakeun ilmu-ilmuna, ilmu si Walang Sege turun kabeh ka si Bantangin. Aya paribasa. Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah tara tees kaluhur, buktina ilmu si Bantangin, sarua pisan jeung ilmu si Walang Sege. Cek Patih Wirabangsa, ngan bae Adipati Rangga mah jiga-jiga nu kurang sugem. Mun andika kurang sugema jeung masih kene panasaran, sok we ladenan ku sorangan. Ari keukeuh andika nganggep itu teh ngaranna si Lendra Badega Wadana Ranca. Cek Patih Wirabangsa. Tur ari geus dikitukeun mah para mitra, Adipati Rangga teu bisa majar kumaha. Manehna teu ludeung mun kudu sosoranganan ngayonan Mang Lendra. Ya sia nu geus nyieun gara-gara. Nepikeun kakayan jadi kacau kieu, ha? Cek Patih Wirabangsa bari nalapung awak Surajaya, nepikeun ngacleng ka jauhna harita teh para wargi. Aduh, ngaso deui para mitra, eta Surajaya ditalapung ku Patih Wirabangsa. Para wargi kaum dangu sabot Patih Wirabangsa murang maring ambek ka Surajaya. Ari Mang Lendra mages ngablesat ingkah ti kaputren.
manehna ingkah bari bebelesatan tarik pisan para wargi. Leuwih gancang batan jamparing nu ngabelesat tina gondewa. Tangtu sanyana anu ngagerakeun teh iwa ti tanagana Jakabantangin. Mang Lendra ge hatena keuheuh jeung marojengja. Tapi tangtu deui anu keuheuh jeung marojengja teh nyaeta Jakabantangin. Ngajar yeuy. Geuning ekol aing geus kapanggih ku batur, ha? Salah aing. Nah, bet mamawasi Surajaya. Da pasti eta mangklukna nu ngawar-nguar talajak aing. Ngucah ngaceh talajak aing teh deuleu, ha? Aduh, euy Lendra, nyaan urang geus kabongkar Rusia, euy. Cek Jakabantangin. Harita teh kutuk gendeng sorangan dina hate Mang Lendra. Nepikeun kakadengieun oge ku Lendra. Nah, talajak Andika nu mana atuh nu ngalantarankeun Andika keuheul ka Surajaya teh? Raneh teuing kami masa teu ngarti kami terus terang we. Nu mana atuh jeung panasaran ge. Pokona mah, ayo, kumaha ieu teh? Teu ngarti ieu kami mah terus terang. Naon maksudna ieu carita Andika teh ieu? Harita para wargi sadaya. Harita ditanya kitu reg suku Mang Lendra eureun ngadadak. Da Jakabantangin ngajak eureun. Geus kitu Mang Lendra diuk dina catangkai anu rubuh sisi jalan satapak. Aya sora dina hatena nyarita kieu, si Surajaya deuleu euy Lendra. Si Surajaya tanu geus nyieun kalakuan teu uni teh. Si Surajaya deuleu tah. Nu geus apaleun ka kaula deuleu euy. Nyaan tah si Surajaya tah nu geus ngacoukeun ieu teh ieu. Surajaya apaleun yen kaula salila ieu nyumput dina awak Andika. Kitu nu matak deuleu eta Lendra. Hartina si Surajaya nyaho yen Andika teh memang lain kaula deuleu. Cek Jakabantangin para wargi sadaya. Nah, Jakaula ge sarua kitu nyangkana teh. Yen kaula mah lain Jakabantangin tapi Lendra. Naon bedana atuh? Dapan teh salah kaula disebut si Lendra. Ku eta patih walang sieu eta, patih naon teh? Patih Wirabangsa. Jadi teh salah yeuh. Andika we nu salah. Make surup sumalinung gawa kaula, jadi kitu tak kajadianana. Cek Mang Lendra nepak dada. Ya eta geus pasti kitu deuleu. Jadi ieu mah yeuh nu nyieun kalakuan teu ceureuh teh si Surajaya we pang nama. Aduh, nyaan kaula mah kadubung mawa si Surajaya ka alam manusia. Kieu teh jadina yeuh. Jadi urang bisa katohyan yeuh. Pokona mah ayeuna mah kieu we yeuh. Ye aina mah kieu ye nya cing kaula mah rek nagih janji Andika we ye. Pokona mah ye ayeuna Andika geus waktuna bala ka kaula. Naon maksudna Andika kagenahan nyumput dina satu kangen kaula? Cing sok atuh jawab. Cing geura jawab ye. Cek Mang Lendra ditanya kitu batan ngajawab. Ngadon kadenge nu ingsreuk-ingsreukan ceurik para mitra. Siga anu ngarasa sedih harita teh. Bantangin? Andika bet leweh geng. Monya ya lalaki langit lanang jagat mewek. Ukur ditanya sarupa kitu. Kan Andika teh disebutkeun lalaki langit lanang jagat. Waduh boga ilmu panemu jampe pamake anu pinunyul. Ditanya kitu kalah kaleweh. Teu pantes teuing. Para mitra sadaya. Atu akhir nama harita Raden Jakabantangin nyarita cenah para wargi sadaya. Nganpon kitu deui can mere jawaban nu pasti ka Mang Lendra. Kaula teh sedih jeung bingung deuleu Lendra. Nu jadi marga lantaran sabab kaayaan diri kaula ayeuna. Beda ti batur deuleu Lendra. Cek Jakabantangin. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi nyaeta kumaha yeuh naon sababna
jaka bantangin make nyebutkeun cenah para wargi sadaya yen manehanana teh atuh ayeuna geus beda ti batur. Para wargi anu mulia, sabada jaka bantangin nyarita kitu, atuh harita ge Manglendra atuh tuluy tumanya deui hayang leuwih eces. Beda ti batur kumaha ari Andika ngomong teh? Sok araneh teuing. Naon bedana Andika? Jeung urang di dieu yeuh, jeung urang lemur di dieu yeuh di nagri Pulau Majati. Naon bedana atuh? Ceuk Manglendra. Nya, kaula teh beda ti batur sabab kaula mah teu boga jirim deuleuh Helendra. Da ieu nu ngajadikeun kaula ayeuna teh atuh ngarasa sedih luar biasa sedihna. Kaula teh teu boga jirim tak kitu. Kakalayangan we kaula teh. Tah ieu nu ngajadikeun kaula teh ngilu dina waruga Andika deuleuh. Ceuk jaka bantangin. Araraneh ting ayo. Ida. Aha, Andika make seuri si Alendra. Pedah kaula nyebutkeun teu boga jirim. Ceuk jaka bantangin. Dumeh kadenge Manglendra jiga nu nyeungseurikeun. Iya. Lucu we, jeung aing we. Atuh teu kudu aneh, Andika jeung sasaha nu araya di dieu mah sabangsa makhluk gaib. Ya makanya mah makhluk gaib mah teu boga jirim atuh. Ye, disebut makhluk gaib memang teu boga jirim. Karena ge gaib. Sok araraneh ting. Ide. Sok aneh atuh Andika mah jelas Andika mah dengarna ge makhluk gaib. Cek Manglendra. Dari Helendra. Eta mah ceuk omongan bangsa manusia ka kaula. Ceuk omongan bangsa manusia ka bangsa kaula. Tapi mun bangsa kaula teu bisa mireungeuh jirim kaula. Eta nu ngajadikeun aneh deuleuh Helendra. Kaula bingung teu manggih tungtung. Bingung atuh taya papadana. Susah taya hinggana, sabab mun kaula hayang kabireungeuh ku bangsa kaula, kapaksa kaula kudu nyieun nginjem jiri batu. Tah kitu nu matak deuleuh Helendra, ceuk jaka bantang. Ku jadi kasup nginjem jirim kaula meureun mun kitu mah nya. Omong Manglendra bener. Bener pisan eta omongan Andika teh Helendra. Di zaman ka zaman kaula geus biasa nginjem jirim sejen. Jirim Andika mah teuing anu kasababaraha kalina. Ngan biasana jirim anu ku kaula dipake teh bebeungetanana nya jiga beungeut Andika kieu. Nu matak bangsa kaula mah apana beungeut kaula teh jiga beungeut Andika kieu. Ceuk jaka bantangi. Waktosna see para mitra sadaya.